saungin supaya aki-aki wae ya kolot. Lah kok aing ya. Bohongan kok aing dengan itu. Aing. Wah, ayo. Ya abah kenaon sudah dewa aing. Keur ngusap. Musuh aja musuh di kebon. Oh, tidak orang keur naon atuh teh. Aing mesti ngagantung maneh geus saung sorangan. Untung maneh gantung maneh. Ting karunya. Ini karunya. Ya. Ya kieu urang ngabeja. Di saung gitu. Saya duit kepokan euy. Di gepokan sa duit. Di belah mana ari di dinya? Saung itu saung ke Surya. Hah? Saung ke Surya belah itu. Bener di itu? Heeh. Kieu. Lamun hasil euy. Heeh. Dinya kurang dibere. Ya, siap. Oke. Bagi-bagi yang urang. Oh, nyaho atuh. Dibere ku saya. Sebelah ditu. Heeh. Ada ka ditu ah. Sabur teh. Kan Bisa kabur eueuh. Siap. Oke. Aing ngomong bodoh kolot. Sakitu nggak koreja teh kan rezeki masih eta mah. Tapi gue dipikir-pikir, boboinya ayah gepokan. Aing isinya ayah.